Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan kanu karunia sareng berkahna. Mugi urang sadaya tiasa kumpul dina kasempatan ieu. Teu hilap sholawat sinareung salam urang jungjungkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kaluargana, ka para sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna. Mudah-mudahan kenging sapaat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dina kasempatan ieu kuring bade ngadukeun biantara anu judulna gaya disiplin di masa pandemi. Di masa pandemi kieu urang kudu ngajaga kadisiplinan. Salah sahijina ngajaga kadisiplinan kabersihan. Lantaran kabersihan teh salah sahiji anu bisa nyegah ka panyakit. Da panyakit eta teh datang tina perilaku hirup urang sorangan. Mun urang bersih mah panyakit eta teh moal datang. Salah sahijina urang teh kudu rajin ngabersihan lingkungan, kudu rajin olahraga ngajaga dahareun-dahareun nu di dahar ku urang. Selain ti eta, ngajagaan kabersihan oge penting jang diri orang sorangan da teh jaga kabersihan mah. Tah eta contoh tina ngajaga kabersihan. Aya deui disiplin dina waktu. Salah sahijina disiplin dina waktu diajar. Waktu diajar teh kudu urang bisa ngabagina. Lantaran di zaman kieu oge sarua wae urang teh ulah leha-leha kudu bisa ngajaga waktu diajar urang angge tetep konsisten. Da angger masa produktif pas keur pandemi oge tetep dibutuhkeun. Urang sadaya kudu bisa ngabagi waktu urang. Nah eta teh cerminan tina hirup disiplin. Sakitu wae biantara ti abdi hayu urang sadaya ngabiasakeun hirup disiplin. Da hirup disiplin mah kudu diterapkeun di mana-mana wae. Da berguna jang urang sorangan. Sakitu wae perhatosna ti abdi biantarana saninten buah saninten dicandak haparapatan. Hapunten abdi hapunten bisik aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.